Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat mulia. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bihi 'indaka a'la darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi 'ilmik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bihi 'indaka a'la darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi 'ilmik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bihi 'indaka a'la darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi 'ilmik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bihi 'indaka a'la darajat
وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه بعدد ما في علمك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به عندك أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه بعدد ما في علمك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به عندك أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه بعدد ما في علمك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به عندك أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه بعدد ما في علمك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به عندك أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه بعدد ما في علمك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به عندك أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه بعدد ما في علمك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به عندك أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه بعدد ما في علمك.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bihi 'indaka a'la darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi ilmik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahman. Allahumma masu maqaman mahmudan alladhi yaqbituhu fihi al-awwaluna wal akhirun. Allahumma zidhu syarafan ala syarafihi alladhi awlaytahu wa izzan ala izzihi alladhi a'taytahu wa nuran ala nurihi alladhi minhu khalaqatahu wa a'li maqamahu fi maqamatil mursalin wa darajatahu fi darajatin nabiyyin wa nas'aluka ridhaka wa ridahu ya rabbal alamin ma'al afiyati daimah wal mauti ala al-kitabi was sunnati wal jamaah wa kalimatai syahadati ala haqiqatiha min ghairi tabdilin wala tagyirin. Faghfir lana ya Allah ya Allah ya Allah martakabnahu bijudika wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyatu wassalasuna lan utawi maqalah kang kaping 30. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wis ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ing lafal idza kana yaumul qiyamati yudha'ul mizanu. Maknane idza kana tatkala ana Aija tegese teka yaumul kiamati opo dina kiamat
Yudha'ul mizanu maka den dokon opo timbangan. Payukta bi ahli sholati maka den tekaken. Payukta maka den tekaken bi ahli sholati opo kalawan ahli sholat. Payuwafauna ujurahum maka den tohoni ia ahli sholat ujurahum ing pirang-pirang ganjaranane ahli sholat. Ayuktuna ujurahum kamilatan tegese den awehi ia ahli sholat ing pirang-pirang ganjarane ahli sholat kamilatan hale sampurna. Bil mizani kalawan timbangan amal. Sumayuhda bi ahli shaumi kari-kari den tekaken nopo kalawan ahli sholat. Wa bin nusahi bi ahli haji lan iku tetep ing dalam setengah salinan utawi lafaz bi ahli haji kalawan ahli haji. Bayuwafauna ujurahum maka den tohoni ieu ahli shaum ahli puasa. Ujurahum ing pirang-pirang ganjarane ahli shaum bil mizani kalawan timbangan. Sumayuta bi ahlil balai kari-kari den tekaken nopo kalawan ahlil bala ahli kamusibahan. La yunsabu lahum mizanun ora naden adegaken lahum kadua ieu ahlil bala opo timbangan. Wala yunsyaru lahum diwanun lan ora den kumlaraken kadua ieu ahlil bala diwanun opo buku catatan amal. Ai jaridatul hisabi tegese lembaran kertas perhisaban. Bayuwafauna ujurahum maka den tohoni ieu ahlil bala ing pirang-pirang ganjaranane ieu ahlil bala biqairi hisabin kalawan orana perhitungan. Aya adadin mahsurin tegese wiwilangan kang den itung kang den ringkes. Hatta yatamanna ahlul afiyati malah yentah yatamanna menawa ngarep-ngarep ahlul afiyati sopo ahli salamat laukanu bimanzilatihim manane laukanu bimanzilatihim lamun ana ieu ahlil afiyah bimanzilatihim iku kalawan panggonane ahlil bala. Falau masdariyatun maka utawi lafaz lau iku masdariyah min kasrati sawabillahi ta'ala saking akeh ganjaran maring Allah ta'ala alaihim ing atuse ahlil bala. Wal maqalatu salisatu wa salasuna lan utawi maqalah kang kaping 3 lan 30 an ba'dil hukamai saking setengah pirang-pirang ahli hikmah. Yastaqbilu ibnu adama arba'an nuhubatin maknane yastaqbilu bakal madep bakal mayunan soko keturunan Adam arba'an nuhubatin ing papat pirang-pirang paksaan bitomin nuni kalawan majadomah nun wahyalan utawi nuhubat allati taglibuhu iku perkara allati iku perkara kang bakal taglibu ngalindih ia allati hu ibnu Adam kahijina yantahibu ayya khudhu bil qahri malakul mauti sawiji yantahibu bakal ngarampas bakal maksa ayya khudhu tegese bakal ngalep
bil qahri kalawan maksa malakul mauti sapa malaikat maut Israil ruhahu ing ruhe ieu ibnu Adam wayantahibul warasatu lan kapindhone bakal ngarampas sapa ahli waris bipatahatin kalawan pirang-pirang patah jam'u warisin iku jamalapad warisin malahu ing hartane ieu ibnu Adam pada mautihi ing sause maute ibnu Adam wayantahi bududu jismahu lan kaping telune bakal ngarampas bakal maksa opo Pilatus jismahu ing ragane ieu ibnu Adam fil qabri ing dalem pakuburan wayantahibul khusoma'u lan kaping papate bakal maksa bakal ngarampas sopo pirang-pirang musuh bidomin kalawan maca doma khusoma'u papataha jamu khosimin maka papathin maka kari-kari patah khusok macana bidomin kalawan maca doma papatin maka kari-kari patah khusok jamu khosimin iku jamalapad khosimin wahum lan utawi ya khusoma man iku wong lahum iku tetep kadwe siman atau khusoma al-haqqu utawi hak alaman ingatose wong dolama kang wis dolim yesiman hum ing khusoma biakhdi amwalihim kalawan ngalep pirang-pirang hartane khusoma wa biktiyabihim lan kalawan ngupate iya khusoma au bidorbihim atawa kalawan mukule iya khusoma masalan umpamane au biwari dzalika atawa kalawan salian mengkono iya dorbihim amalahu ing amale ieu sigman ing kana lahu amalun lamun ana iku tetep kadhe sigman amalun opo amal sholihun kang soleh wa illa ay wa illa amalun sholihun humila alaihi dzambuhum maka den pikulkeun alaihi madarat ing atase man dzambuhum opo dosane khusoma wal maqalatur rabi'atu wassalasuna lan utawi muqalah kang kaping 4 lan 30 an ba'dil hukamai saking setengah pirang-pirang ahli hikmat man ishtaghala bisyahawati fala budda lahu minan nisa'i manane man utawi sapa wong istaghala kang katungkul siman bisyahawati kalawan pirang-pirang syahwat fala budda maka ora kerna ora iku maujud lahu kadaiman minan nisa'i saking pirang-pirang wedon ay min tanawulin nisa'i tegese saking merkolehe pirang-pirang wedon wa man ishtaghala bi jam'il mali lan utai sapa wong iku kang katungkul siman bi jam'il mali kalawan ngumpul-ngumpul harta wala budda minal harami maka ora karena ora iku maujud lau kademan minal harami saking harta haram ay min wuqui fil harami tegese saking tumibane ing dalem paharaman wa man ishtaghala bi manafi'il muslimi lan utai sapa wong iku kang katungkul siman bi manafi'il muslimina kalawan pirang-pirang kamanfaatan wong Islam kabeh fala budda lahu minal mudarati maka ora kena ora iku maujud lahu kaliman minal mudarati atau minal midarati saking lemah lembut min mulaqabatihim tegese saking welasanane ieu si muslimin bil qauli wal fi'li kalawan ucapan lan pagawean
Wa man ishtaghala bil ibadati lan uti sapa wong iku kang katungkul siman bil ibadati kalawan ibadah wala budda lahu minal ilmi maka ora karena ora iku maujud lahu kade siman saking ilmu illa tasihul ibadatu illa bi ilmi illa karena ora natasihu sah al ibadatu apa ibadah illa bil ilmi angin kalawan ilmu bikaifiyatiha kalawan pertingkahe ya ibadah. Para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, muji syukur ka Gusti Allah zat anu maha ghafur parantos maparinan ka urang sadaya kana mang pirang-pirang nikmat terutama dibere awak sehat bari panjang umur. Terlebih urang dibere nikmat anu kacida agungna yakni nikmat iman sinareng nikmat Islam anu pamudah-mudahan nikmat iman Islam kacandak dugi urang lebet asup ka liang kubur. Jeung mudah-mudahan urang hirup sing diberean makmur henteu cukup urang naon ngaranna teh hanya sekedar nangkep tukur loba nganggur teu daek ibadah ka Allah zat anu maha syakur. Shalawat sinareng salam pamudah-mudahan selalu Gusti Allah datang ka poe kiamatna dikocorkeun dilimpahkeun ka paduka urang sadayana anu mulya baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk anu paling sampurna, makhluk anu paling mulia baik dina budi pekertina jeung dina sagalana. Teu aya nabi nu paling sampurna, teu aya makhluk nu paling sampurna iwal ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang khususna nu ngaji penting ieu umumna sakabeh muslimin muslimat wabil khusus anu aya di kampung Cibadak umumna deui luar kampung Cibadak kabeh mudah-mudahan urang di poe kiamat dikucuran syafaat ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin sadayana rahimakumullah, mengawali pertemuan urang dina malam Rebo pertama satosna jadwal perubahan. Alhamdulillah muji syukur ka Gusti Allah penting ieu urang masih kene dipaparinan ku Allah nikmat taufik hidayah sehingga urang daek hadir ka ieu pangajian pikeun thalabul ilmi. Mudah-mudahan nyiar ilmu bukan sekedar dianggap kewajiban, tapi oke mudah-mudahan ku urang sadayana ngaji eta dianggap sebagai kebutuhan. Lamun urang geus nganggap kana ngaji sebagai kebutuhan, maka urang lamun teu ngaji sari hirup boga hutang. Karena urang butuh itunya. Sari janggal ngahareupan poek, sari janggal ngahareupan peuting. Lamun dina saminggu biasa urang ilu ngaji, kari-kari teh ilu ngaji. Tah lamun hate urang geus bisa ngarasa kitu, berarti urang geus nganggap merasa yen ngaji teh sebagai kebutuhan. Teu bedana salat. Lamun urang selama ieu salat eta sangheuk, salat eta taranggel, berarti urang masih deet keneh. Karena menganggap sholat eta hanya sekedar kewajiban. Padahal lamun urang geus wauh mah ka diri urang bakal wauh ka Allah, karituna urang bakal nganggap yen sholat eta merupakan kebutuhan urang. Lain kebutuhan Allah tapi kebutuhan urang. Lantaran rek sholat rek teu sholat Allah mah moal mantak karugian. Mual mantak ngurangan karena keagungan jeung kamuliaan Allah. Rek disembah teu disembah ku urang, Allah mah mual mantak berkurang tina keagunganana. Berarti ari kitu mah salat ke ngaji ke adalah kebutuhan urang ka Allah Subhanahu wa taala.
lantaran dina salat eta cek ulah urang disebut kebutuhan teh dina salat eta aya interaksi antara urang jeung Allah. Dina salat eta aya permohonan urang, doa-doa urang ka Gusti Allah. Dina salat eta aya karendahan urang di payunan Allah. Ku ayana kitu bukti seorang hamba anu betul-betul ngarasa dirina sebagai hamba adalah manusia nu sok daek ngalakonan salat. Itu para jamaah. Mudah-mudahan urang datang ka aya umurna engke, urang detik-detik menjelang ajal mudah-mudahan teu pernah wani-wani ngalalorakeun komo ninggalkeun kana salat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin sadayana, urang teruskeun wal maqalatus saniyatu wassalasuna. Jeung ari ieu maqalah anu nomor 32. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nyarioskeun Kangjeng Nabi urang anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh daek ngaji mah aya poe bantu. Nah, aya gerak perendarelanan lah. Santai be santai, bari ngarokok, bari ngopi kajeun. Ayo. Relax be relax. Dina maqalah anu nomor 32 ieu cariosan datangna ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Rasul, idza kana yaumul qiyamati yudha'ul mizanu. Ketika datang engke poe kiamat, maka bakal dibangun, bakal dihudangkeun, bakal ditangtungkeun ku Gusti Allah timbangan amal. Dihudangkeun mun cara jangka teh mah kitu tah, ditangtungkeun jeung nimbang. Kos ibu-ibu neuk nimbang teh kan ya, nimbang ieu orok pan sok aya ieu teh tihangna. Nah, kos ayunan teh kitu. Ditangtungkeun ta timbangan ke di mana datang poe kiamat. Sok gede kumaha ta timbangan atuh wadai jasa luar biasa. Geus moal kataekan ku urang. Lain kos timbangan rarasana paling jelas sagede tanggal kalapak beuh. Nembus ka luhur langit timbanganna ge. Tuh, jadi lain timbangan kos timbangan di urang. Ngeun gambaranana supaya ka hati anggap kos timbangan heulanan kitu, abeh ka hati. Dihudangkeun timbangan tadi poe kiamat. Terus ketika timbangan geus siap tinggal ditimbang doang ke balikna menang bubur. Teu orok lin. Terus payukta bi ahli sholati. Dipanggil jelema-jelema anu sok ngalakonan salat. Cek malaikat, hei mana nu sok salat? Gerak ka dia. Digerogkeun nu sok salat. Dipanggil nu sok salat. Terus ditimbang. Bagus rupana hasilna. Salatna sanajan bari rekreasi di keur salat. Atuh Allahu Akbar pikiran rekreasi. Kemana-mananya, anu ka pagawean, anu ka kebon, anu ka pasar, urang, anu ka macem-macem urang mah gitu. Anu inget ka anak di sekolahan, terus salat ge urang mah. Inget ka seusehaneun segala. Macem-macem inget ka pi ondangan katinggalan babaturan. Macem-macem urang keur salat ya, tapi lantaran ieu mah singkatna bae bagus ceritana salatna. Maka ketika bagus sholatna fayu'ta ujurahum, fayuwaffawna ujurahum, dibere eta jelema nu tukang sholat di dunya nanti kana ganjaran tina sholat.
secara kamilatan sempurna. Mau meuni apak-apakan pinuh ku ganjaran tina ganjaran salat. Mudah-mudahan deh salat urang ieu diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ganjaran salat kabita urang nyaritakeun mun urang mah salatna kan ulahna meureun bisa khusus 100%. 50% lagi urang mah teu bisa kana khusyuk. Geus ulah 50 cenah ulah 25% teu bisa keneh bae urang mah kana khusyuk. 20% teu bisa, 15 sarua 10 teu bisa, 5% ge teu bisa urang mah hayang bisa khusyuk. Lantaran moal aya jelema nu bisa khusyuk kana salat kecuali hiji para rasul jeung para nabi. Nomor kedua nu bisa khusyuk kana salat teh hanya para wali-wali Allah jeung para ulama salafus saleh atau ulama anu saleh. Ai kos urang mah jelema lain jelema saleh khususna kos kula jelema loba salah atuh mah nya bisa salat khusyuk. Ieu mah hanya khusus pikeun ulama nu saleh, pikeun para nabi, para wali karak bisa salatna khusyuk. Ai kos kula mah meureun jamaah mah bedanya bararisa. Kula mah boro-boro keur salat duhur ge ingat kasih Fatimah jadi jemput ya MD. Jadi kula mah teu bisa boro-boro eta kula bisa khusyuk. Geus cenah urang mun duhur teh mah 4 rakaat cek Kanjeng Rasul, "Hei umat, kajenlah cenah teu bisa khusyuk 4 rakaat ge minimal atuh 3 rakaat." Ih Gusti boro-boro 3 nu bisa khusyuk teh. Geus 2 atuh cakeun jeung Nabi 2 rakaat khusyuk ulah inget kana naon? Kira-kira jawaban urang bisa moal 2 rakaat khusyuk. Moal. Geus coba sarakaat kurangan nu dohor teh kan 4. Sarakaat teh khusyukna meureun urang tarake inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati geus inget ka mana-mana deui. Lillahi rabbil alamin. Mulai bray pikiran rekreasi bertamasya kabeh. Bari kadenge nit wah token can diisi cek urang ieu. Semacam-macam baik ibadah urang mah. Segala macam dararatan kana pikiran urang terus salat. Maka urang mah minimal teu bisa cenah sarakaat ge minimal keur takbiratul ihram bisa khusyuk. Minimal lah urang. Lepas takbiratul ihram geus Allahu Akbar. Minimal eta bae supaya salat urang insyaallah diterima. Esenya urang hayang bisa khusyuk teh lantaran urang mah lobaan berat keneh kana urusan dunya dina awak urang tibatan kana urusan akhirat. Moal bisa khusyuk atuh lamun kitu mah. Ulahna nu berat kana dunia nu seimbang beh pikiranna, pikiran dunia, pikiran akhirat tetep moal bisa khusyuk. Jadi kudu dipikeun dina hate jeung pikiran urusan dunia dina lebah eukeun salat. Tapi oke teu muluk-muluk eta langsung bisa khusyuk, lamun tos salat langsung deui bae urang pikiran dunia. Jadi kena kabawa pan kana terus salat. Geus urang mah moal bisa nu penting mah urang mah kiwari ngalakonan bae kana salat. Urusan ditarima henteu mah urang mah yakinkeun bae salat urang sakieu modelna ge bari jeung teu khusyuk tetep hayang diterima. Amin ya rabbal alamin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti kami mah salat nage bisana bari malaweung. Geus kanjeng cek Allah nu penting mah sia daek ngalakonan salat. Sorga sakitu ge geus pokona mah. Gitu. Mantep geus lah urang mah geus urusan husna mah urang mah meureun can bisa. Jeung meureun aya teu bener-bener mah moal datang ka bisa barangkali lantaran urang memang kahirupanana pake ubay urang mah kabehan ge ku urusan dunia. Hiji cenah jelema
anu rajin salat ieu mah kula teu ngomongkeun husu jeung teu husu, intina ieu jelema nu daek salat ke bakal dibere ganjaran ku Allah full sempurna teu kurang saeutik-eutik acan. Sanajan salat subuhna dikodok jam 8. Pan saritik. Apal da sakitu. Bagusan jelema anu salat subuh jam 8 niat dikodok daripada sama sekali henteu di salat bari teu dikodok. Kitu bae enggak seperti eta mah cak malaikat sakieu mah nurut keneh aja. Bari jam 8 ke rumah ya. Intinya pinuh ganjaran dibere para jelema-jelema nu sok sarolat keur waktu hirup di alam dunyana. Kemudian sumayukta bi ahli shaum. Eta cenah nu tadi ganjaran jelema nu salat teh minuhan kana timbangan. Eta mun cara timbangan teh upamanya urang nyeun timbangan gambaran bae kiri kanan kitu nya kabeh ka hati. Eta timbangan nu kanan anu amal kahadian salat ya pinuh timbangan teh sampaikeun henteu muat pikeun ngawadahan ganjaran pahala salat. Naon bahasa ieu teh? Ngabudal, naon? Ngabudal. Aluap lah. Luber ya, luber ganjaran salat. Pinuh ku ganjaran salat. Amin ya rabbal alamin. Terus ceritana geus kitu dipanggil deui ahli shaum, jelema anu tukang puasa Ramadan. Waduh, cakopiknya aing kamari teu pol poe. Dibahas di cenah lain. Dipanggil jelema nu paruasa. Mana nu paruasa kamari tahun 2025? Atawa nu paruasa Ramadan? Baik anu pernah batal tapi kemudian dikodok, mana? Datang kabeh nyalampeurkeun. Terus dibere payuwafauna ujurahum bil mizan, dibere ganjaran anak, diwadahan kana timbangan tadi ngabudal deui bae. Jadi pahala nu tadi masih keneh numpuk ditambah deui ku pahala puasa. Masya Allah, nu goreng macan diceritakan kayak ada kumaha coba. Ngejlut teh kumaha ya. Gimana ceritakan nu bener we lenan, abe semangat lah. Pinuh ya Allah, padahal umur nama 50 tahun terus maot puasa Ramadan nama karak ilu ge saminggu kamari bae. Mun eta khusus asa ngeureun puasa Ramadan eta mah sehingga ngabudal pahala dari itu lagi. Mantap balaya kacaritakeun aya aki-aki. Ceritana ditanya ku hiji jelema ngora. Aki ai aki umur sabaraha tahun? 15. Oh, anak sabaraha? Anak hiji kayaknya. Nu bener. Laju aki beunghar kaya. Alhamdulillah. Aki mah jero pang beunghar-beungharna. Ngeun duit aki mah cek nyana. Ngeun 5 juta beunghar ge. Gitu hartana. Cek eta budak ora ya jadi bae ditanya teh nyambung teh ya. Apa memang pikun apa kebelet ya kaki? Ki naon maksudna aki ngomong gitu ditanya umur padahal aki menurut ukuran kula sekurang-kurangna 90 tahun kunaon ieu ngajawab ngeun 15 tahun cek aki-aki kieu yang memang secara hitungan umur aki ieu 90 tahun tapi aki karak bisa bener menurut aki daek salat daek ngaji eta karak 15 tahun ka dieu. Jadi aki mah ngitung umur nu bener mah eta nu 15. Jadi sasesana mah 75 nya.
75 tahun mah lain umur aki tang mesti ujreg gitu. Jadi nyana ngitung umur teh eta 15 tahunan. Laju cek aki boga anak hiji. Emang sebenarnya anak aki sabaraha kabehna? Anak aki kabehna 5. Ngan eta nu 4 teu ujreg kabeh. Hartina teu ujreg teh salat teu daek, ngaji teu daek, ngagitar bae urang penting. Judi urang penting, mabok urang penting. Aya ge nu hiji anu sok daek salat, daek ngaji, nurut ka aki jeung nu jadi ninina. Tah berarti anak aki mah eta hiji. Lantaran nu bakal nulungan aki di poe kiamatna adalah nyana doang. Berarti anak anu bakal nulungan di poe kiamat etalah nu layak disebut anak cek aki-aki. Masya Allah. Nang urang saya dipikir-pikir banyak. Nah, jadi nu anak aki nu hiji etalah nu disebut anak aki lantaran nyana nu bakal nulungan aki engke ketika aki geus maot ngiriman Fatihah ku amal-amal solehnya. Terus cek eta si aki-aki teh nyeritakeun umurna 15. Terus eta aki-aki tadi ngomong bahwa aki duit ngeun boga 5 juta. Padahal beungharna luar biasa. Lantaran cek aki-aki eta kula nyebutkeun harta kula mangun 5 juta lantaran nu 5 juta eta ku aki disumbangkeun ka masjid anu keur ngabangun. Maka duit aki nu sabenerna mah eta nu 5 juta. Lantaran eta lah nu bakal kacokot deui engke di poe kiamat. Berarti para jamaah, para dulur, urang lamun boga harta teu diteundeun di jalan Allah, maka secara hakikatna harta tersebut lain harta urang. Tapi duit seberapapun lamun kurang dititipkeun di jalan Allah, maka duit harta tersebut itulah harta urang nu sabenerna mah nu bakal kapanggih deui jeung urang, baik di alam kubur maupun di alam akhirat engke. Geus urang mumpung aya kesempatan ti kiwari di mana bae aya jalan pikeun urang tolong menolong ku duit ku harta, tolonglah. Neuk masjid, mushola, pesantren, yatim, janda, kaum fakir miskin, apapun itu sama urang lantaran etalah nu bakal jadi perbendaharaan bekal urang nalika urang balik ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu pada dulu. Urang teruskeun deui cenah eta nu tukang puasa dibere ganjaranana diwadahan kana timbangan amal pinuh temuan. Terus summayukta bi ahlil bala, beres dipanggil jelema tukang puasa dipanggil, wahai orang-orang yang waktu di duniana dikenakeun ditarajang ku balai ku musibah geura kadarieu. Dipanggil jelema nu keur waktu di duniana maot disantet batur, maot kahuruan, maot kebakaran, maot awakna muriang saumur-umur dan lain-lain, atau maot dirampok hartana, ataupun maotna ku jalan macem-macem. Intina mah anu ditarajang balai musibah ti Allah hakikatna dipanggil. Lantaran eta jelema ditinggal maut anakna sabar, dipaling hartana ku rampok sabar, gitu. Sabar eta jelema kahirupanana keur waktu di alam dunia, maka dipanggil ku malaikat. Mana jelema nu baheula sabar ketika menang balai, menang musibah? Eta didinya cenah para dulur, para jamaah, la yunsabu lahu mizanun. Lebah pikeun jelema anu ahlil balak mah nu sabar ketika menang musibah, timbangan teh teu didirikeun pikeun jelema. Hartina ulah ditimbang ieu mah. Kok ulah ditimbang amalna kunaon kitu pahlana? Bahkan wala yunsyaru lahum diwanun. Buku catatan amal lagi kertas-kertasna teu diebrehkeun. Geus cenah mah jelema nu sabar ketika menang balai,
ulah ditimbang pahalana, ulah diebrehkeun catatan bukuna kahadianana. Terus fayuwaffauna ujurahum bighairi hisab ay adadin mahsur, diberi ku Allah ganjaran anu geus teu kahitung lobana eta. Masya Allah, ternyata lamun urang sabar dina ketika menang bala, menang ujian, menang musibah, ternyata ganjaranana di ditu bighairi hisab, geus teu kahitung. Bahkan timbangan timbangan teh timbangan teu mampu pikeun ngawadahanana. Loba-lobana jeung ku gede-gedena. Masya Allah. Tapina hesekannya digegel kalah ge urang berngalasu jadah jadi sirah penuju bae. Ya, mun bisa gelut mah berpercaya tanya berhubung kalah kapan kalah nang geus kabur geuna mah geuna. Nah, kitu kan urang mah atuh kureungit urang mah. Acapar sorang pes. Dasar sirah harap jadah jeung ngagangguan yang ngeres mah. Karena kita geus kitu urang mah. Nah, jadi urang mah teu sabar komonan kena musibah. Mau motor kan mau motor. Batur mau motor nu rada bagus PCX. Kula mawa legenda. Disodok ku kula teu ridoeun. Malah nyalip deui gengsi goretek nya disodok ku nan ku Grand. Itu blasul adabnya namialan motor Grand. Lantaran kolotan motor Grand legenda. Gagah. Tadi jelema nama dina berkendara bae geus jauh tina kasabaran. Buktina mang pirang-pirang jelema nu maot di lampu merah lantaran diterobos bae. Berarti ku teu sabar. Jadi urang dina berkendara ge kitu para dulur, aya wayahna ngebut, aya wayahna laun, bahkan aya wayahna berhenti ketika lampu merah. Tah hirup urang ge kitu. Aya wayahna urang mun teh mah aya wayahna semangat, aya wayahna kendor, bahkan kadang-kadang aya wayahna ngaso. Henteu sakabehna beak ku satu tujuan ngebut bae teu make rem atuh ngusrup. Tuh gitu. Atau beueuy bae teu buku judul ngaso bae. Atuh kira hadatangna. Nah jadi etalah alur kahirupan urang sarua bae. Nah eta buktina kos kitu zaman kiwari nyiaran jelema anu ahlus sobar langka di alam dunia ieu hese kiwari gitunya. Ieu mah sakedar ngaji we nyaritakeun jelema nu kena balai kena musibah sabar eta bakal boga ganjaran anu luar biasa tanpa dihisab hartina geus eueuh hitunganana ku loba-lobana. Masya Allah. Hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimanzilatihim min kasrati sawabillahi ta'ala alaihim. Bahkan eta jelema nu tadi ahli salat salamet ka surga, ahli puasa tadi salamet ka surga. Eta nya nu salamet nu tukang salat, nu tukang puasa, ternyata ada kecemburuan. Ceknya nabe laukanu bimanzilatihim, aduh hayang amat Gusti kami kos jelema nu itu anu sabar ketika ditimpa musibah lantaran ganjaranana bighairi hisab. Para dulur, para jamaah, ternyata sabar puncak daripada ibadah. Salat lamun urang teu dibarengan ku sabar pasti ngebut dijempingkeun urang eta salat isya. Masya Allah. Atuh urang teh nya karak mah tos salat maghrib nyeduh kopi di imah bari ngarokok urang santai ben nungguana ngarokok hade ngeunahna keur meujeuhna ngarokok bari ngopi ngeunah dur beh bedug isya. Sedengkeun rokok eta meujeuhna saparapat teh dina ji Samsung. Eta cibuk pan eta cibuk. Aduh kagok apa sih? Tuh, tapi lamun urang sabar mah, oh berarti geus wayahna kudu dipareungan. Mun teh mah kitu urang. Jeung geus kitu teh urang bari jeung musim hujan.
pan sanggeuk eta urang datang lagi ka masjid ka mushola lamun teu dibarengan ku sabar, oh aing teh pan hamba Allah mesti panggil ku Allah kudu ka masjid kudu ka mushola, berarti aing kudu sabar ngahareupan parentahan ti Allah ieu dipaksakeun kalayan dibarengan ku sabar berangkat urang ja memang ieu teh adalah kewajiban urang kabutuhan urang ka Gusti Allah jeung aya aturanana unggal waktu sholat berangkat urang disabaran datang ka mushola datang ka masjid cek urang mana imam ya urang sholat sunah geus cumprang jingreung we imam imaman teu wani nangguan belah gitu kan. Nah ai wani onaman urang tinggal imaman we teu wani nangguan urang eta nungguan teh butuh kasabaran. Mau cara di masjid Jamiah Nawiyah mah aduh bae cenah imam balik baik lagi. Tutan ka Muhammad ka Ridwan jak lagi mantan jamaah di masjid Jami baheula jalahir mah kula di ditu nya pesantren di ditu jadi nyaho persis kadang-kadang dur isya manggeus azan mah ke salat isya mah jam sabaraha lantaran tunggu eta berarti butuh kesabaran para jamaah terus salatna kudu sabar urang dan seterusnya pokokna jadi ternyata jelema nu salamet di alam akhirat ge masih boga rasa kabita kana ganjaran jelema ahli sabar. Masya Allah luar biasa sabar teh ternyata. Geus mudah-mudahan urang mah teu kudu katarajang bencana musibah bae kiwari ge keur ngaji urang kudu sabar. Ih haji mun di rumah kolah kebal asani ngaji. Eta kudu sabar atuh sero bae. Sabar bae tenang urang. Kalau mana malam rebok. Malam rebok ngaji rambok, ngaji rutinan malam rebok. Nah, itu para jamaah. Kena kuloba-lobana ganjaran ti jelema ahli bala anu sabar teh golongan-golongan ahli sholat, golongan-golongan ahli puasa nu salamet ge kabitaeun ka golongan ahli bala anu sabar lantaran loba jasa ganjaranana geus teu kahitung seueurna. Berikutna deui maqalah nomor ka-33 an ba'dil hukama diceritakeun ti para ahli hikmah yakni para aulia Allah dokter hake cek ba'dil hukama yastaqbilu ibnu adama arba'an hubatin bakal dipaksa urang kabehan ku 4 macam paksaan bakal menghadapi urang kabehan di masa yang akan datang ku 4 macam paksaan dirampas dipaksa di awak urang suka tidak suka daek teu daek neuk beurang neuk penting neuk wanci janari neuk wanci isuk pokona di mana datang ieu 4 perkara maka bakal dirampas di awak urang neuk kolor neuk budak neuk keur sehat neuk keur muriang neuk keur miskin neuk keur kaya nya neuk keur boga hutang neuk keur teu boga hutang neuk keur mesantren neuk keur teu mesantren neuk kiai neuk lain kiai neuk pejabat neuk lain pejabat neuk santri neuk lain santri kabeh bakal ngalaman 4 perkara ieu dipaksa bakal dicokot di diri urang masing-masing. Nu mana eta 4 perkara nu bakal dipaksa engke nu bakal datang dalam kehidupan urang geura siap-siap ti kiwari ngaikhlaskeunana. Nomor kahiji yantahibu malakul mauti ruhahu bakal maksa malaikat Israil yakni malakal maut nyokot karena roh ibnu Adam urang kabehan dalam posisi keur kumaha bae ge urang bakal dicokot roh urang aya nu keur qori aya nu keur maca kitab qolan mualif karlep pae aya nu keur ngisi meureun pae sakalian aya nu keur di luhur pujal pae
aya nu keur naik motor kerlek bae, aya nu keur nyupir kerlek bae, aya nu keur hees isuk-isuk dihudangkeun bae. Tuh tanya ka Pamil nu geus leuwih nyahonya na ngahareupan mandian nu keur kitu kejadiannya Pamilnya aya nu tabrakan lah, anu kitu lah. Etalah kehidupan. Irah-irah ge urang bakal dipundut roh ku Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Aya nu nanya eta cenah lamun aya jelema misalkan kejadian bencana pan paeh sakali 1000 2000 eta malaikat Jibril sibuk amat mun cenahnya nyabutna. Ulah kudu dipikiran sibuk para dulur. Urang-urang Cibadak sadesa Suradita dimautkeun ku Allah kabeh sakaligus. Moal bingungeun Allah mah, moal bingungeun malaikat Israil mah. Lantaran cek logika cek akal urang, kos teu bedana PLN. Lamun mareuman lampu Cibadak berarti gardu nu bagian Cibadak tinggal cetrek. Pareu kabeh mah urang. Jadi ulah kudu PLN ka mah bareumannya. Teu kudu kitu pan aya zona. Oh iya cenah zona Cisauk pareuman bae turunkeun bae kana pareum sa Cisauk. Ieu zona Serpong ge pareuman. Begitupun malaikat Israil ketika nyabut manusia nu di mana-mana tinggal make mun bahasa ieu mah jawab deui ku akal atau tinggal make remote control bae ku malaikat Israil. Lantaran anak buah malaikat Israil ge lain sautik. Itu para dulur, para jamaah. Jadi nomor kahiji urang bakal dicabut roh urang. Mudah-mudahan urang maot dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Padahal doa-doa husnul khotimah ya keureun geus diceritakeun ge. Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma ijbur ummata Muhammad, Allahumma rahmata Muhammad, eta doa paranti ngawaris kana husnul khotimah. Baca tah jeung ieu teh sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wasata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Eta sayyidul istighfar dibaca mantos subuh 7 kali, dibaca mantos maghrib 7 kali. Lamun kurang maot mantos maca subuh yeuh maot poe eta maka dicatat maotna maot husnul khotimah. Lamun urang maca tos maghrib kari-kari pentingna maot maka tetap dicatat maot sebagai maot husnul khotimah. Mantap eta sayyidul istighfar dibaca. Urang sare babacaan heula abeh maotna husnul khotimah. Jeung bila perlu supaya ulah maot dina eueur sare hayang katungkulan maotna ku anak, ku pamajikan, ku incu, mun urang seincuan mah kitu. Memeh sarena tuturkeun ajaran ti Kangjeng Nabi sakumaha ceritakeun baheula ge di antarana urang hiji boga wudu neuk sarena. Ulah pamikiran kemarin deh ya, pokoknya kau udah lah nanti. Macam lama pikiran aja kemarin deh kumaha. Terus timbul banyak pertanyaan gitu. Hiji boga wudu. Nomor kedua baca surat Al-Ikhlas. Nu pendek belanan Al-Ikhlas baca 3 kali, Al-Falaq sakali, An-Nas sakali. Dibaca kurang beres eta. Ditiupkeun kana telapak tangan urang, diusapkeun ka sakujur tubuh urang, datang ka dampal sukunya nyebutannya. Barulah dampal cokor meureun. Dampal sampean urang. Eta kitu urang tah supaya urang hiji mun keur sare diraksa tina maot ngadadak. Nomor kadua diraksa tina gangguan makhluk halus seperti abil supaya diraksa urang tina makhluk halus. Naon ngaranna sok menyekek teh eueup terus bangsa jin, setan dan lain-lain. Di saat urang keur sare ulah diganggu kuno kitu nya.
dibaca ta. Tapi orang makan tarang gitu. Bahkan kayak nage nyetel TV mana vlog gitu. Letak kabur. Boro-boro boga wudu, boro-boro babacaan. Kami man teu cenah teu nyeleuh TV jatuh buka bari deul HP kieu. Datang ka sare. Boga wudu teu, babacaan teu boro. Wajar lamun sarena dicekek. Di oke. Nah, gitu orang teu naik nuturkeun kana petunjuk ti Kanjeng Rasul. Ye cenah Al-Ikhlas ka apal, Al-Falaq ka apal, An-Nas ka apal, Bismillahirrahmanirrahim baca 21 kali. Tiupkeun. Sakeun kabeh. Diraksa ku Allah, terutama urang ya mun ibu-ibu nya, ibu-ibu eta nu keur head, anu keur kotoran, ulah macam eta tadi cukup maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mun keur kotoran bacana eta ku gantina nya. Itu mun keur kotoran ulah maca ayat Quran tadi. Tapi lamun keur teu kotoran mah silahkan baca tadi lalaki maupun awewe supaya urang diraksa ku Gusti Allah. Abeh isuk-isuk urang masih keneh diizinkan udang bisa keneh ngawudu gitu. Tah saterusna balik deui nya nomor kahiji urang bakal dipaksa dicabut roh urang ku malakal maut yakni malaikat Israil. Nomor kaduana wayan tahibul warasatu malahu bakal ngarampas ahli waris kurang kabehan malahu kana hartana urang, kana harta Bani Adam. Seorang bapak meninggal dunia, suka teu suka hartana bakal dirampas ku anak-anakna tanpa terkecuali nu mana bae hayang geus ku anakna dicopot harita keneh. Ieu cenah ieu jeung tangan abah nu baheula aing di jeung beteri mere. Ayeuna mah koe digale-gale. Ieu cenah ieu baju abah nu bagus, nu baheula cenah teu meunang ditoel-toel acan pae. Ayeuna mah koe dipake kabeh. Ieu cenah ieu motorna, ieu cenah ieu mobilna. Kabeh boga kolot ku ahli waris dicopotan. Gitu tesaha-tesaha ketika urang ge kaharep membaroga anak kiwari ulah khususna geus pasti bakal terjadi lantaran ai hak waris mah asal sang empunya meninggal berarti harta warisannya langsung turun ke ahli waris, suka tidak suka otomatis kan gitu. Paling urang mempokon bebos ya mulai gaul cak urang. Nu elingan ka urang mah nu hiji keur nyaran sertifikat abah keur neundeuna di mana nih. Aduh geus kacau. Nu hiji ngajak babaturanna urang ka kebon yuk. Patok lah itu mah besi aya nu ieu cenah hayu. Bapana ge keur dirurumung keneh geus nyaran palatok. Tah urang gitu. Ieu bakal terjadi kepada siapapun. Mantap. Urang boleh bersedih ketika anak urang teu bisa bahasa Inggris. Urang boleh bersedih ketika anak urang teu lulus dina kuliah. Urang boleh bersedih ketika anak urang teu jadi sarjana. Urang boleh bersedih ketika anak urang teu lulus S2, S3. Tapi urang kudu lebih bersedih, kudu lebih menyesal ketika anak urang teu wauh kana ilmu agama, teu ngarti kana cara salat, teu ngarti kana rukun-rukun wudu, teu bisa maca Quran. Urang kudu lebih sedih eta tibatan sedihna anak urang teu lulus sakola, teu lulus ilmu komputer, teu lulus latihan nyupir teh di ngaranna teh latihan nyupir. Lantaran ketika orang asup ka liang kubur malaikat moal nanya, "Dek, lulusan apa?" moal nanyakeun, "Kunaon saya teu lulus baheula kursus bahasa Inggris." Moal malaikat mah. Nu ditanyakeun teh adalah man
buka. Jeung dikamanakeun umur maneh keur ngora, dipake naon umur maneh? Nu bakal ditanyakeun teh eta. Lain masalah nu ditanyakeun pendidikan. Tuh, eta nang ngaji mah nu pasti bakal ditanya. Ngeun nang ngaji ieu lain ditanya, baheula ngaji datang ka makolah baraha? Moal eta. Tapi ketika ditanya man buka, ladang ngaji ilah nu bakal ngajari sosok malaikat anu bakal ngajawabkeun pertanyaan man buka tadi. Cek pahala ngaji kurang penting ya. Sudah ditanya. Tanya maka kula bayar. Nek nanya naon coba. Oh, ieu nang hasil makolah berarti bae. Jadi urang mah dimina bobokeun, dijawablah ku amal-amal soleh nu dilakukeun ku urang kiwari semasa hidup urang. Amin ya rabbal alamin. Nomor kaduana, sakali deui bakal dipaksa bakal ngarampas ahli waris ka hartana Ibnu Adam, ka harta nu maotna. Ku sebab tos maot dicarokotan kabeh gitu. Lamun urang ngawariskeun harta rentan pipaseaeun, walaupun aya bahasa bagus jasa lamun ninggalkeun ahli waris dalam keadaan teu miskin ahli waris kena. Tapi lebih bagus deui lamun urang ninggalkeun ahli waris geus mah bari teu miskin oge bari diwarisan ilmu agama. Tapi lamun dititah milih mendingan ngawariskeun harta apa mending ngawariskeun ilmu kira-kira? Jawab sing jujur jamaah. Kira-kira mending ngawariskeun harta ka anak apa mending ngawariskeun ilmu? Berat amat. Kira-kira ngawariskeun mending ya ketika mending kebicara mendingan ngawariskeun harta apa mending ngawariskeun ilmu agama? Pasti ngajawab banget kan ilmu berjembung katanya ilmu sari terpercaya amat ke Allah urang teh sing bedas ngawariskeun ilmu agama tuh lantaran cek tadi dia harta mah bisa jadi bahan perebutan anak incu bakal datang. Betul bakal terjadi seperti itu. Oh kakak macam nyokot cenah loba kami mah ada dina sahutik di barena. Mulai gara-gara harta. Tapi coba ilmu moal diomong-omong uga kada padina heuh macam ilmu dibere loba anu dibere saeutik. Kamu sih bere sama anu dua panji sasa panji. Makanya bakalan ilmu. Semakin loba ilmuna engkenya semakin sadar diri bahwa segalana hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah lebih bagusna lamun urang boga mah pertama bekelan ilmu, kedua bekelan harta. Ulah di bekelan harta karak ilmu, bekelan heula ilmu karak bekelan harta. Lantaran kieu kebalikanana, lamun di bekelan harta karak dibere ilmu moal asup. Tapi lamun dibekelan ilmu terus diberi harta, tarak mantep kadituna. Itu carana. Dikiwari kurang bekelan ilmu heulan, geus cukup nyana ilmuna, ya. Besi bapak kaharep eueuh umur wasiatna ieu jeung sia sekian ieu tah diatur ku bapana. Mungkin udah make notarisnya. Jadi ketika maot anakna teh geus paralisa ngaji, hartana tinggal dibagi. Mantep mun kitu. Insyaallah. Ngen insyaallah hartana ge eueuh. Aduh, nah urang. Nomor katilu wayan tahibud dudu jismahu fil qabri. Bakal ngarampas bilatung kana raga urang kabehan masing-masing ke di jero kubur. Kiwari urang make baju nu bagus, komo lebaran kamarimu meuli baju di pasar nu 35.000 teh meuli di dinya. Geus mana orang kami cenah meuli baju di nu kitu. Meuli 35.000 gengsi. Masya Allah. Tapi kawak kurang teh anu di bajuan hade bagusna diminyakan, disengitan, disapunan mun mandi, disampuan, huntu, disikat, make odol pang mahala. Kabeh
baik lelaki maupun awewe, dengan berbagai macam atribut kebutuhan jasad urang diupayakan kiwari ku urang jasadna, tapi roh urang ketika ku urang teu dibersihan, teu dirawat, teu dididik ku nasihat ilmu agama, maka ketika urang maot asup ka alam kubur seep awak urang dihakanan bilatung. Geus teu bagus mah kieu rohani urang pinuhan ku bekal akhirat, termasuk bekal ngajaga diri supaya ulah dihakan ku bilatung di jero kubur. Kumaha carana? Zikir lobakeun ka Allah, la ilaha illallah, berang penting. Ambung zikir mah sholawat lobakeun, ambung sholawat mah lobakeun maca Al-Quran, berang jeung penting. Insyaallah maot moal dihakan ku bilatung jasad urang. Jadi lamun urang geus ngabekalan moal poe macaan Quran, macaan sholawat atau zikir, neuk didandanan ge raga urang kiwari tenang, sia mah awet cek urang ge moal melihat dilatung cek urang ayo moal meuli 35.000 ge neuk ka BSD bagi meulina parikel. Ieu maca Quran telok, ngaji tilok, maca sholawat teu daek, zikir mah komo, bener teu? Salat urang medul eta urang dandanan hayang bagus-bagus bae jeung jasad urang. Atuh maot jadi hakanan ku bilatung sia cenah ye nu baheula hayang meuli baju nang di BSD bae. Ayeuna mah ku aing cenah beak dihakanan teu ku bilatung. Lah supaya jasad urang leuteung, urang di antarana kudu daek maca surat Tabarok. Tabarok santri para raja. Komo urang poe Jumat isuk-isuk urang ibu-ibunya ya ibu-ibu ya isuk-isuk urang maca surat Al-Kahfi, mun kuat tilu balik teu kuat masa balik bae. Urang ge sarua lalakinya mun teh mah teu digawe ieu atau malam Jumat urang jadi libur terus maghrib baca urang surat Al-Kahfi datang ka bedug Isya. Beres sholat Isya urang baca deui teruskeun Yasin tilu balik. Beres Yasin urang baca Al-Waqiah sabalik. Baca deui Tabarok sabalik. Baca deui Ar-Rahman sabalik. Biasakeun ka tiap malam Jumat saumur hirup itu. Insyaallah kapanggih ku urang kabarokahanana, baik kabarokahan dunia maupun kasalamatan di alam akhirat di alam kubur khususnya. Itu amalan-amalan begitu be nu disunahkeun ku Kanjeng Rasul kudu nama kurang diaramalkeun. Urang makan kiwari embung kitu nya. Sejarah rawuh kitu teh kiwari. Balik deui bakal dihakanan dipaksa awak urang ku bilatung disehetkeun tinggal tulang belulang doang. Sehingga kacaritakeun ketika datang poe kiamat manusia bakal dihudangkeun ku Gusti Allah dalam tiupan sangkakala nu kadua kalina. Ketika trompet ditiup ku malaikat Israel, pokok udang ting birijil tunggir jelema ngatunggir segede kieu tulang ekor persis kos tangkal toge eta urang cenah jasa urang kalaluan kos tangkal toge pas ditiup-tiupan sangkakala anu kadua kalina ting birijil manusia barulah liang kubur plak pos dibilem gitu barulah masing-masing alam kubur ting berenyel jelema kalaluar di alam kubur aya nu kaluarna langsung ngesot aya nu kaluarna geus huluna pos hulu orai di alam kubur aya nu kaluar di alam kubur pos hulu monyet aya nu kaluar di alam kubur pos hulu babi aya nu kaluar di alam kubur pos hulu buaya tergantung karakter masing-masing sebelum ajalna sok ngalakukeun naon di alam dunyana engke hudang lagi langsung berwujud kos kitu Ki Jaet jeung Ki Bakar kapanggih sia urang monyet sia ge bayawa ke bakal eta urang naudzubillah min dari mudah-mudahan urang diberian maut husnul khotimah jeung bisa ngajaga akhlak jeung budi pekerti urang ti kiwari. Masya Allah aya nu huluna anjing nu huluna babi kok bisa kenalnya ka jelema di sekitarna dikenalkeun bae ku Allah ruhna teh kenaleun gitu. Jadi masih si Jaet padahal beungeutna beungeut anjing
Jadi kan nyaman baik. Tak gitu. Kedudukan manusia hudang di alam kuburna tergantung saat mau meninggal dunia kos kumaha. Mudah-mudahan urang mah mautna husnul khotimah kabehan sehingga hudang nageh langsung dipapak ku para malaikatna Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusna wa yantahibul khusoma'u wa hum man lahumul haqqu ala man dhalamahum bi akhdhi amwalihim wa bi iqtiba'ihim aw bi darbihim masalan aw bi ghairi dzalika amalah. Nomor kaopatna bakal maksa musuh-musuh urang, yakni jelma-jelma anu berhak atas diri urang nu baheula ku urang pernah dizolim keur waktu di alam duniana. Ku jalan ku urang eta jelema teh anu dizolim teh dicopot hartana, dirampas ku urang atau ditipu ku urang atau dipaling ku urang au bihim atau urang sok rajin urang penting ngomongkeun kagorengan eta jelema atau urang pernah ngagebuk ka eta jelema, maka engke jelema tersebut nuku urang dizolim keur basa di alam dunia ke di alam akhirat nyana bakal maksa ka awak urang ku jalan nyokotan kana amal-amal kasolehan di awak urang masing-masing. Naudzubillahi min dzalik. Ki Zaid pernah maling harta Ki Bakar. Ki Zaidna jadi santri, jadi kiai, kemudian ketika Ki Zaid paeh kapanggih dipertemukan ku Allah di alam kubur. Ketika eta Ki Zaid anu jadi kiai neuk diasupkeun ka surga, stop. Cek Gusti Allah, malaikat tahan, mohon Gusti aya naon? Ieu jelma pernah dolim ka saha Gusti? Jeuleuh catatanana kumaneh. Panggil malaikat juru catat di jeuleuh pernah dolim ka Ki Bakar. Dolim naon? Dolim keur waktu pesantren nyabut tangdeur tatangga teu bebeja. Ayo kacau ya pergi cek kopi ge, kacau ya. Dangdeur Mang Ede dipaling ku santri. Santrina jadi kiai jadi abuya kiwari. Abuya asal butuh aya. Pokokna mah. Stop. Kunaon Gusti? Jala catatanana di jero. Aya tangkal dangdeur. Dina catatanana jeung hipolet meureun. Aya jantung segala kita sekalian meureun. Sekalian meureun cek santri baheula. Eta teh hak Ki Bakar nu can dihalalkeun ku jelmana. Panggil si Bakar, dipanggil Bakar. Bakar keur di neraka. Si Ki Bakar teh keur di neraka ceritana ieu. Bakar dipanggil. Lah dipanggil balik ke ceplung gede geuning ih teh nama lu. Bari jeung putus asa diangkat dihadap ke kasaha ka kiai teh ka Ki Zaid mangopi. Wauh teh ka ieu cek Ki Bakar janten. Oh berarti mana tanya? Henteu. Ya, ieu dina buku aya catatan dangdeur maneh diparingna baheula. Pantes. Baheula ge jeung jantung jauh pula eueuh. Gitu kan? Tah cek Allah, ayeuna rek kumaha maneh jeung kiai eta? Kieu bae cenah Gusti. Jak ulang geus harudang jasa di neraka. Ajur henteu naon henteu. Geus mah heap lina rasakeun. Ulama kieu bae teu ridho ulama. Pokona teu ridho. Ulama hayang dosa kula dipindahkeun ka nyana. Waduh, cek eta kiai jangan dong, jangan. Lantaran kiai lamun kitu dibeungberakeun ku dosa, maka moal bisa asup surga. Pokona mah kula mambung, teu ridho pokona mah. Cek Allah, jelema ieu teu ridhoan wayahna ieu jelema ieu amal kagorenganna pindahkeun ka jelema eta ka kiai. Nu kiai pindahkeun ka ieu. Nang ladangnya tahajud, magahan ngaji, maca Quran, zikir pindahkeun ka jelema ieu. Lantaran dangdeur satangkal bisa ngabeakeun sakabeh amal kasolehan saumur hirup kana. Masya Allah, dipindahkeun eta ge kurang keneh. Karena jantung jangan hitung. Masya Allah, diojol
kiai nu siap-siap nu ka surga beuring stilu bidadari ka jeuh di lawang jandela surga. Cek kayak gitu cenah nu moha aja. Digusur diasupkeun kana neraka. Tinggal tadi sanca dibakar anu keur di neraka. Woi, dengan begitu bahagia asup ka surga. Dadah kiai hampuran. Asup ka surganya. Ku gara-gara sakitu. Eta lamun urang pernah ngazolim nyokot ngarampas baik ku jalan kumaha bae harta milik boga batur sing hade urang kudu mikirna jangka panjangna engke di alam akhirat lain masalah kiwarina. Atawa cenah cek di dieu urang teh pernah ngazolim ka batur ku jalan ikhtiabihim sok ngomong-ngomongkeun ka gorengan batur resep jasa. Ngomongkeun ka gorengan batur teh supaya batur katempona jorek menurut batur deui diomongkeun beurang penting kurang ka gorenganana apeh sikulan tersebut menurut engke pandangan orang lain nu diomongkeun kurang melalui omongan urang nu kadengen ku batur urang tatangga urang apeh nyana ngadepung urang yen sikulan teh adalah bener kos kitu gorengna seolah-olah nyana hayang naik derajat melalui ngagogoreng batur maka lamun kos kitu ngaranna zalim urang ka batur. Sejatina jelema nu sok ngagogorengkeun ka papada adalah jelema anu kalah telak dalam berperang lantaran tidak berani berhadapan langsung, pengecut hanya berani ditukangan. Urang ulah jadi bagian dari golongan jalma anu sok hobi resep ngomongkeun batur. Nauzubillahi min dzalik. Mun panguntung-untungan manusia hirup di alam dunia nu kiwari diomongkeun batur tapi nyanana sabar lantaran boga cengcelengan jeung di ditu. Aing teh kudu tahajud dah. Nyokotan ganjaran ti sakana aing. Urang geus nyaho diomongkeun batur si A si B si C ngomongkeun urang. Urang nyaho nya rajin ibadah. Geus urang mah kalem kae di nonton bola belur. Weh si teu nonton bola dadah. Asik geus salat sakadek diojok we di ditu. Eta betul seperti itu. Neuk naon urang tahajud, neuk naon urang salat duha. Tapi urang diomongkeun ku batur, urang sabar. Nu ngomongkeun urang rajin maca Quran, rajin zikir, rajin maca sholawat, rajin berjamaah. Geus urang mah ucap-ucap bae di imah. Ojol jeung itu. Di poe kiamat. Ngeunaan teh kitu. Ngeunaan. Geus lamun urang diomongkeun ku batur kiwari neuk marah moal. Insyaallah ulah marah, ulah ngabalesnya. Insyaallah belajar urang hirup sobar. Teu nyeri ieu diomongkeun mah teu nyeri. Kajeun urang sing salalabar kabihan ge hirup di alam dunia mah pos ieu buktina urangnya. Jadi kajeun urang belajar sabar supaya engke urang boga cengcelengan amal kahadian lain ladang urang ngagaweanana ladang jelema anu ngagaweanana urang tinggal nyokotan. Amin ya rabbal alamin. Dieu mah sok kieu. Curi aing ngahinyong yo. Ngomongkeun bajunya ngahinyong, orang ngomong torek barang bajulean. Ulah sok itu deui teu meunang barek sangka eta. Curi ngahinyong aya ngomongkeun ceuk saha wae eta. Ulah kitu, teu meunang urang kitu ananda. Saterusna au bidor bihim atau orang pernah ngagebuk ka jelema nu teu pugu-pugu urang mah gelepak bae batur teu meunang eta engke di alam akhirat. Urang bakal dipenta pertanggungjawabanna diojol jeung amal kahadian urang teu inget kiwari baheula misalkan urang pernah ngahajar beungeut batur dugi ka batur misalkeun beungeutna getihan matana bengkak dihajar ku urang misal urangna mah geus poho kiwari katakan urang geus jadi jelema pos jelema heueuh ge lah hirupna kiwari mah ternyata orang di poe kiamat neuk asup ka surga moser tertahan di pintu lantaran aya sosok nu baheula pernah digebuk ku urang nu teu ridhoeun. Suka enggak suka diojol amal ibadah urang. Mending mun cukup jeung urang. Urang pege teh cukup dicopot deui ku batur. Nauzubillahi min dzalik. Geus lamun urang boga salah ka papada nu bagus mah di dunia keneh urang siling hampurakeun. Abeh aman di dituna gitunya. Seterusna terakhir dina maqalah anu nomor
Dina maqalah anu nomor 34 diceritakeun ti para ahli hukama, yakni para aulia Allah, para ahli tasawuf. Man istaqala bisyahawati fala budda lahu minan nisa. Sahabat jalmana anu sibuk mikiran urusan nurutkeun kana syahwatna, sibuk ku syahwat nurutkeun kahayangna bae, maka sudah dipastikan lila-lila jelema tersebut bakal terjerumus ka awewe. Jelema anu nurutkeun syahwat nama irah-irah ge ujung-ujungna terjerumus nama ka awewe. Atuh syahwat ngaranna ge. Ira-ira ge bakal terjerumus ka awewe, bahkan mintana ulin nisa bisa jadi jajan ka awewe. Nyaho jajan ka awewe? Nyahonya gitu. Masya Allah, mayar goceng ngampar. Kita lamun nurutkeun syahwat bae berpenting nurutkeun syahwat bae begitu. Kira-kira ge bakal terjerumus ka awewe. Hiji tah. Nomor kaduana wa man istaqalla bi jam'il mali fala budda lahu minal haram ay minal wuqu'i fil haram. Sing saha jalmana anu sibuk geurang penting numpuk-numpuk harta, numpuk-numpuk kakayaan, geus meunang di dieu simpen nyaran deui hijikeun deui kadinya, terus nyaran deui urang tumpuk deui geus poho kana ibadah, numpuk-numpuk harta bae urang berang jeung penting, fala budda lahu minal haram, dipastikan jelema tersebut isuk ning paketo bakal terjerumus kana perkara ekonomi harta nu diharamkeun. Ketika urang geus terlena ngumpul-ngumpul harta, pokona geus moal mikir nek haram halal asupkeun bae ka kantong urang, nu penting keuna geura boga loba harta. Demi hayang geura loba harta, akhirna nu halal komo, nu haram hayu dibawa balik bae, diasupkeun bae ka kantong, dibawa ka imahna terusna. Tah lamun urang hirup dalam dunia aya niat hayang ngumpul-ngumpul harta, maka efekna dipastikan irah-irah ge urang bakal terjerumus karena nyiar harta nu diharamkeun, yakni bakal mendapatkan harta nu haram oge kabawa bakal. Muslimlah ati mun 100.000 ieu kajeun jeung bawa bae batur teh nyahoan ieu mulai tadi dinya engke kajeun 1 juta ieu juga kajeun 10 juta ieu kajeun tuh mulai berani kos para koruptor nah kos gitu diantara. Dua, mudah-mudahan urang diraksa diri urang, keluarga urang, masing-masing patuangan urang betul urang ulah sampai diasupkan ku barang-barang harta anu diharamkeun. Amin ya rabbal alamin. Wa man istaqalla bi manafi'il muslimina fala budda lahu minal mudarati. Sahajalma anu sibuk urang yang penting memberikan kemanfaatan bikin kaum muslimin baik lalaki maupun awewe di mana baik, maka dipastikan jelma tersebut bakal diberikan hate ku Allah minal mudarah, diberi hate nu lemah lembut. Jelma nu karunyaeun mah kapapada jelma Islam ngomong nage bakal lembut, bakal bager gitu. Mual ngagoblok-goblok ka sesama Islam, mual nolol-nolol ka jelema Islam, bager lemah lembut ngajakanana ge ay min mula topatihim bil qauli wal fi'li, tegasna lemah lembut baik dina ucapan maupun dina perbuatanana, henteu kasar ka papada teh, bager bae ka papada teh, lantaran nyana ingin menebarkan manfaat kebaikan kepada seluruh umat Islam gitu. Bager akhlakna bager, ucapanana bager, tuh lamun urang hirup bisa seperti kieu luar biasa. Nu terakhir karena waktuna tos seep, wa man istaqalla bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Sahajalma anu disibukkeun ngalakukeun ibadah, maka dipastikan jelma tersebut oke bakal sibuk dina nyiaran
ilmu. Jadi jelema nu sibuk ibadah mah akan terus hate-nage nyiaran ilmu. Lantaran nyana terangan idla tasihul ibadatu illa bil ilmi bi kaifiyatiha. Karena tidaklah sah ibadah teh lamun teu dibarengan ku make ilmu jeung teu nyaho kana tata carana eta ibadah. Moal nyaho kana ibadah mana nu sah mana nu teu sah lamun teu dibarengan ku ilmu. Mantap. Perkawis ngaji di dieu di majelis khususna wabil khusus urang ka orang nu aya di Cibadak RT 5 lain cenah urang khususna kula lain cenah kula rek magahan lain ulah salah arti sekedar nyampaikan isi kitab baik dina fikih maupun nasihat supaya urang kabehan nyaho yen ketika sholat eta aya syarat rukuna, ketika wudu aya syarat rukuna, abeh kabehan nyaho khususna abeh kula nuntut balajar deui jadi nyaho. Tak jadi lain cenah kula rek magahan ka papada teu aya lantaran kula ge kabisa magahan jelema mah ngeun sekedar nyampikeun ketika kaharti katarima nu disampaikan atuh alhamdulillah, ketika teu katarima teu kaharti atuh eta mah kersana Allah nu mere harti jeung teu kaharti nama. Jadi harapan kula mah kumpulan kula jeung para jamaah khususna orang Cibadak RT 5 lain kula ngarasa sebagai guru deui ulah salah paham lantaran can aya kapantesan sosok pribadi model kula disebut guru khususna ku warga nu aya di RT 05. Ieu mah lebih pada urang keur ngobrol jeung dulur ngeun ngobrolna kula nu nyampaikeunana dina kitab. Atuh lamun Mang Ubing bisa mah cek kula ge Mang Ubing pangbacakeun ieu jeung malam naon isuk teh malam Sabtu. Nah gitu ke kula teh nu diuk dinya Mang Ubing di dia gantian gitu tah maksud kula mah. Juk isuk hareup deui diganti cenah dikocok sa tamderan Mang Nadi cenah berarti Mang Nadi ke malam permohonan deui ngalanjutkeun. Jadi sebetulnya mah mudzakarah lebih pada niatna mudzakarah ilmu ngobrol-ngobrolkeun tentang ilmu manfaat jeung urang kabehan atau teu manfaat ge jeung mustahil ilmu Allah kudu teu manfaat mah lantaran manfaat jeung teu manfaat ilmu mah lain tina ilmuna tapi tina urang manusiana nu geus nyaho kana ilmuna. Boga bismillah nu dimanfaatkeun atuh tinggal baca bae mah mehes bismillah bener kan? Moal manfaatkeun atuh geus ulah dibaca paling cekek eueuh kan kitu tadi ge. Jadi manfaat mah kumaha urang mun ngamalkeunana Allah mah tinggal ngadorong engkena supaya manfaatna urang kudu bergerak supaya ilmu mawa kana manfaat. Para dulur, para jamaah hadirin sadayana cekap sakieu pangaosanana kurang jeung leuwihna menta dihampura wallahu a'lam bishawab.